Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wilujeng patepang deui sareng si Puring Mang Dedek Rajit anu biasa mancen tugas dina acara dongeng ieu. Ayo atuh pamirsa sadayana urang lajengkeun deui dongeng anu kamari kakandung teh dina judulna Juragan Darta ti Lembur Cicego. Aduh pamirsa janten dongeng Juragan Darta teh nya carita nyambung gitu, mohon nyeta keur ngadongengkeun Maijah cenah sareng Mang Barna gitu anu erek kawin kitu tah. Cing atuh pamirsa urang lajengkeun deui atuh urang tinggal keur naraon eta Maijah sareng Mang Barna teh. Prung pamirsa cenah ieu sakedik ya aya ieu ya aya peribahasa gitu, peribahasana teh kieu cenah ieu mah sepandai-pandainya kodok memanjat tapi tidak sepandai tupai memanjat cenah. Gitu pamirsa sadayana mun atuh pamirsa ke di walerna mah cenah di komen-komen dongeng Juragan Darta we di channel Mang Dedek Sutisna cenah kitu tah. Hayu atuh prung ka sadayana. Yes, yes, yes. Kawin, kawin jeung Ijah. Alah, alhamdulillah ya tuh. Alah, alhamdulillah pisan ya tuh. Kawin oge ya kuring jeung Ijah teh aduh. Ha, Ijah sayang. Tungguan empar Ijah. Alah, tapi bingung ya. Ladang entok jeung ladang macul geus beak itu aduh kumaha ya dipake kalebe aduh alah astagfirullahaladzim mangkaning ya teh bisa nyuwun deui ya erek kawin duit can ngumpul kabeh ladang entok jeung ladang macul di Juragan Darta geus beak dipake kalebe aduh kumaha ieu ya teh aduh Gusti Nu Agung mungkin diri abdi teh jeung dipaparinkeun aya rezekina tuh Gusti ya Allah. Alah mangkaningan surat undangan guys disebar deh ya teh alah kumaha ya tuh Gusti Nu Agung baring gila ya pikirannya aduh namining keneng minjem gitu kak Juragan eta gitu kak Haji Goni gitu aya melain minjem gitulah non teh ngagadekeun sawah gitu boga saeutik oge aduh mining gitu isukan mah aduh alhamdulillah Gusti Nu Agung ya geus dipaparinkeun aya jalan ya di kuring ya alah aduh isukan mah arek kitu ngagadekeun sawah ka Haji Goni isukan we kitu aya rezekina duh nuhun Gusti ya Allah ya Rabbi dante
lamun kudu pikir-pikir mah hoda tante lain menang kahayang gitu mate sabieuna mah geus poal daek gitu kawin ke jeung simbar teh ngan mate kapaksa gitu ngan eta pedah we ka mate loba wae nu ngaromong geus satu kangen teh bong nasib gitu rek kawin teh loba nu ngomong satu kangen ka mate ngomong-ngomong anu goreng gitu ngajarkeun teh ini centil cenah nanti ucan ajan gitu bong kena loba jelema nu ngewaeun meureun ka mak teh padahal sabieuna badak make moal kitu moal tulus kawin ka simbar teh ngan kapaksa we mak teh duh Gusti Agung naon atunya salah jadi emak teh tepikeun ka kieu-kieu teuing baheula erek kawin dicarek kudu jadi kolot teh ayeuna duh Gusti Agung tepikeun ka dikutang ieu dibalik ieu poho aduh nerakeun teuing bahar cing aya milik atuh bahar urang pinah ti dieu ti lembur Ciceko teh ngaran teh diaromongkeun we ku batur bar da sabieuna mah moal tulus ngan teh surat undangan geus disebar-sebar kitu ieu teh jeung naon teh kabari geus bebeh jadi ka Juragan Darta keun bae geus nasib meureun tabar urang pindah we ti dieu engke mah aduh pamirsa sadayana mohon nya janten kitunya lalakonna eta Maija sareng Mang Barna teh manehanana ngobrolna tuh rada lumayan karunya oge kitunya ka Maija teh sareng Mang Barna gitu tapi geus menang bongbolongan nya cenah nya teh kinjem ka saha tadi teh rek kinjem duitna teh ka Haji Dulacis kitana teh Haji Gopur nya mun atuh atur nuhun pisan pamirsa sadayana urang ngalajekeun deui dongeng carita nyambung Juragan Darta di Lembur Cicego